Wa minha sareng eta tetep tina sawarehna maksiat leungeun ad-darbu ari neunggel bi ghairi haqqin kalawan teu aya hak. Wa ahzur roswati sareng nyokot kana harta suap, wa i'ta'uha sareng mikeun kana itu roswah, wa ihraqul hayawani sareng ngaduruk kana sasatoan, illa iza aza anging di mana-mana nyilakakeun itu hayawan, wa ta'ayyana bari narimatang tu itu ihraq tariqon di jalana fi dab'i dina nolak bahaya. Wal muslatu sareng neuteuk bil hayawani kana hiji juz hayawan, wala ibu sareng uulinan bin nardi kana congklak, watobi sareng kana sintir, wa kullu ma sareng kana saban-saban perkara fihi anu eta tetep aya dina itu ma kumarun ari perjudian, hatta laibas sibyani samalah kaulinan barudak, bil jauzi kana pala, wal qiabi sareng kana cekir domba, walaibu sareng uulinan bi alatil lahwi ku pirang-pirang alat heureureuyan al muharramati anu diharamkeun. Katon buri ari contona eta tetep sapertikeun tonbur, warrobabi sareng rebab, wal mizmari sareng tarompet, wal autari sareng gitar.